Kali penonton hormati disyukuri. Nomor kanan 38 Balon Teater SMA Iji Ciasem Subang. Naskah Kalangsu karya Ayi Gesasmita. Wilujeng Nyaksen. Tuh, si Tanda ngaku kutu mulu ngomong ke wae apa juru bos saya leuna sarua. Oh, beuki dieu teh asa beuki ieu sakumaha teh loba pisan aturan jeung pantangan ya tuh tinggal membrowsingkeun tanyakeun ka Google dina internet di mana sekolah nu bebas gaya aturan nu bisa diajar setelah yang serangan. Wah, maneh mah ngimpi nya moal aya tuh di mana-mana oke sekolah mah kudu make aturan. Allah, tuh Pak, aturan mah gampang dibeli. Loba jeung masuk cicis, zaman ayeuna mah cicis menjadi raja we. Gerak, browsingkeun di mana sekolah nu juga gitu beda ayeuna. Bener tuh. Teh aman euy. Saya oge rek pindah mun asa kalau nu juga kitu mah. Bosen di dia mah uji pelatihan main dilarang, pelatihan olahraga dilarang, kudu ayo we ngerek teori angka jeung rumus. Lila-lila mah akaran sudah teh. Jak. Dek. Gali geus soke mane. Rumah sininya dulu. Oh, silina. Kalau mana kain lo, bawa naik ke oge. Naon cenah statusna? Dasar ayam akar geus seueuh barang akar tuluy ini dihandapna #jahili edan Ka ae teh. Goblok. Amal sunah tau ya teh. Tah, aku mau nelpon. Dicek wae ya. angkat euy hiji penting. Paling oge, dan tadi apelan. Bos sana, ayo ganti deui. Kenal dari dia. Keur ieu we, Pak. Dia kumaha ane? Nya ieu we, Pak. Wakil, sing bare atuh ngajawab teh. Jam sabaraha ieu? Kapan Bapak itu menjawab?
Jang. Dengekeun perkarane. Ulah sok dibiasakeun barang sekolah teh. Mumpung ora keneh. Sakola sebener. Ulah ngertikeun kajaga marane aduh. Penting dulu sekolah teh. Singkaruna sekolah marane. Anu diotat ya duit pake ngamalagadan marane sekolah. Ngerti? Atos, Pak. Tapi, Pak, Tapi naon? wujud, Pak, sekolah teh. Wah, wujud kumaha keneh. Ah, wujud, Pak. Diisuk tidur lebih kasar aja. Iya masa, Pak? Di parabangnya, Pak. Rumus, yang teori. Padahal mah, arti ge, untuk. Iya, dan memang pernah gitu ada sekolah aja. Itu nyakit kok, Pak. Tapi dasar itu kudu gitu. Nah, oke, bisa imbang. Antara dia aja, yang kasar mah. Yo mah, ayo, paksa kudu gitu. Laras, Pak. Ulah aya guru anu galak murid. Ulah aya guru anu kotot gak pengobat kita. Jadi suasana teh enjoy. Bisa baca asup. Itu tak, Pak. Oh, gitunya. Nyata mah lain urusan dewe. Bisa. Pokoknya marane kumaha baru deui. Upama isi kaget ka panggil baru sekarang dia. Wayana bae. Udah digiring ka sekolah. Hati. Atos, Pak. Hati. Atos, Pak. Eh. Tangan mana? Pak Abdi, Pak. Heueuh mana? Dapat, Pak. Hati tuh lebih udah mau berai. Kemana, Pak? Hari Bapak itu nyari harus tahu. Wah, tunggu masih lah. Dasar pembangunan. Kenilai kau sih. Tunggu mereka apa deh? Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Film mana hamil? Film, Pak. Hancur. Rusak generasi teh. Mau jadi apa bangsa ini kalau generasi budaya seperti kalian? Sudah tidak punya rasa malu. Nonton film yang didahului. Film yang rusak moral. Lagu. Iya ya. Akibatnya kemajuan teknologi informasi belum tidak diimbangi dengan aturan dalam menggunakannya. Akibatnya baru dan sekarang dengan gampangnya mengakses film-film amoral, rusak celuna, mengarah jiwana, perilakunya, bahkan ke saeutik menghayang coba-coba nurutan adegan-adegan di film. Anu ngabalukarkeun es cendol di kalangan. Maksudnya, Pak? Oh, es cendol di kalangan. Gundang gendol. Oh, apaan? Perlu sendirian. Bukan sumpah. Keluar. Pak, kenal? Mulai nyaho kan lo. Iya, kunaon gitu. Masih nanti kan teman-teman. Iya, siapa mau sore tak ngali ada Pak, udah Pak. Baik. Nah, kalau HP Kak, Pak, tuh udah banyakin HP. Baik ah.
di Parlemen ini. Tinggal terpilih. Bah, ayo. Woi, Nandri. Nandri, kunduri. Dasar lebay. Non, bawik. Aligus, kata aku bakal mandi lagi di mana? Terus balik kemana teh? Ye, sama diusirikeun. Uing banget main Facebook, tah ningali. Ye, pisan ieu mah. Ih, Nandri. Terus harus kita. Woi! Naon sih? Layang aya teh woi. Ari bieu naon atuh woi. Gande, naon? Euy. Kunaon dia? Ini dia. Ini. Neng. Naon dia? Ayo Facebook ka Neng. Ya, baik. Halo? Cili, halo? Kunaon sih didijikan bae tuh, Kona? Ah, bohong. Di mana? Cak. Cili. Pulau ka di mana kamu Kona? Cili. Ih, di Parlemen deui sakadang. Dina. Kunaon aku jalan kalungkan? Parang lagi ini. Dina. Kunaon? Bisnis kami ibu. Mana bakal korek? Aya naon? Heeh, Lin. Aya masalah naon? Muka boga pas susah. Ulah ditutup sorangan bae. Sok caritakeun aya naon? Udah naon, Lin? Hei. Jangan sok we. Betul kunaon? Si Jahilinya. Eta. Kakak ciri. Kumaha ieu teh? Dina, terus Abdul aja, Lin. Sok caritakeun aya masalah naon. Mudah-mudahan bisa bantuan kasusahannya. Parah deh. Mau bisa bantuan. Ih. Ulah cerita kitu atuh. Sini ya. Segala kesusahan pasti aya solusina. Kumaha tolong. Dina, kurang kamu pamannya teh. Teh gak ngerasa tahun 2 tahun. Ibu budak, kurang sebabarengan. Jadi kurang apa pisan. Upama teu berat teuing masalah karena dapat maneh. Maneh mau juga kieu. Kurang mah yakin. Masalah bukan karena dapat maneh teh. Pasti masalah gede. Dina. Ini. Aduh pun bisa kenangannya amalan yang duaan. Tapi masalah ini mah kurang tuh bisa merenya amalan yang duaan. Sama kurang yakin. Mana ada mau bisa mana ada. Karena kurang men. Men. Aduh pun bisa orang mana bisa ninggalkan orang-orang di dia. Orang yang orang juga. Tapi Dina,
Terus biasa ya kok. Jadi, orang kena kandungan sebagai seperti tikus biasa. Jahat manajer. Kuburkeun we. Asa tuh kudu lewe sagala. Terkadang ya, ayo gampang nanti kita kuburkan. Hari mana buka hati lah? Hari ini suruh kumaha. Jadi, bisa nanti mana serius? Nah, cuma orang serius tuh. Yo, ini kok. Lamun orang tuh serius. Nah, orang yang datang hari yo. Dasar awewe. Teu mikir bisa. Diri, Naon deui? Jika ini pan segala solusi. Kuburkeun. mau, Terserah. jadi, tinggalin kan dia, tinggalin kota, tinggalin. Wali mana ini? Ibu tunggu dia. Mana dia tanggung jawab? Tanggung jawab. Tanggung jawab naon? Kurang berburu-buru kawin. Hah? No? Coba sekali ini. Kan nggak salah di kemana gitu. Ya, kurang berburu-buru kawin. Kurang mudah kumirah. Kawin. Kurang kawin. Nah, orang pun kawin gimana, ha? Kurang udah kemana? Kurang udah kandungan anak mana? Nah, udah cukup kan? Dia nggak salah. Anak mana Kenny? Anak mana? Nggak percaya? Awalnya nggak percaya juga man. Bisa saya sih awal. Kemudian orang menjadi korban itu gara-gara modus. Jahat manis. Lawan mana tidak kamu jawab? Kurang masih bisa narima. Tapi lawan mana nuduh kurang orang gampangan. Mana salah aja. Tak umur hidup. Kurang melakukan kejemane. Kurang yakin di anak mana. Tuloy. Gimana yang awal gampang? Nah, mereka jadi kurang kan? Gimana pakai tahu teh? Terkadang ya. Orang lain dalam tujuh mana. Lantaran di racun kemarin. Dia mau ketokak tapi gak mau. Mana kamu tinggal janjian sama tanggung jawab. Nah, ini mana cari janji. Nah, Nah, karena lo di rumah mabok, ada kira bosangan lah aku berana. Hai masih ingat. Mana orang punana. Mana mungkin lah? Dinanya na oge, urang mengalah kekenana. Urang pasti sebenarnya solusi. Eta bentuk tanggung jawab urang. Tanggung jawab naon? Ditanggung jawab kandungan. Gurkeun. Mu. Orang mungkin dosa sama kamu. Sanggup kandungan saja ini. Ayo aku lumayan aja. Wow, ya. Wow. Naon saya mana Tahu nih. saya emang. Jadi, Masih ada jalan saya jadi guru kawin. Jadi umur orang kan 16 tahun. Orang mau masa depan orang hancur gara-gara kawin orang. egois. Pikiran masa depan seorang. Ayo udah kumaha. Udah di pulau ada bakal yang Wira. Wira lawan mana? Makara kowe. Ayeuna, keputusan ada di dalam mana? Mani perut menggugurkan eta kandungan tahun itu.
Pemante. Pemante. Pemante berarti di antara orang sudah pemandangan. Percuma hubungan itu lagi. Maksudnya, Orang putus. non. Putus. Oh, putus. Percuma hubungan itu lagi. Ada di antara orang sudah pemandangan mah. Aduh, malah itu saya kemana? Gila, ada sini tinggal. Dasar kampret. Egois. Naon salahna coba? Sarua-sarua diajar. Sarua-sarua ilmu. Meni tadi bere waktu saeutik-eutik acan ke kembang undangan. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Kak. Mohon ganti asal bebe, jangan juga selompok. Mohon sudah beli. Udah kita dikempalkan. Mohon sudah beli rokok. Ih, aku mah begitu. Aduh, Gusti. Kasihan kelihatan. Mantap kawan aku saleh heula. Hayangna kumaha? Resepna kana naon? Sangkan pelajaran jalan, pangaresep oge jalan. Tapi Bang, pangaresep oge bisa ningkatkeun prestasi. Bikin diri sorangan, oge bikin sakola. Naon salahna coba? Hah? Woi, gandeng. Tuh gawe pisan melakukan kajongan. Adil, egois, jangan unggal poe ieu utek dijinjelan baik ku angka-angka, rumus-rumus, teori-teori, dina mah ieu sirama beledug. Gandeng. Puting-puting di celungan. Ganggu pisan. Diajar, nilai rapot, sikap. Diajar, nilai rapot, sikap. Diajar, nilai rapot, sikap. Sakola, sakola, sakola. Wah. Kasurupan ini teh. Apa mau kan? Oh, ayo kasurupan. Kasurupan ku aturan sakola nu adil. Mabok ku proses diajar anu monoton. Majar, nilai rapot leuwih penting. Nah, ini diajar kata terpenting. Majar, angka-angka jeung rumus-rumus leuwih penting. Nah, ini ngembangkeun bakat jeung oge teu penting. Paling teuing. Urusan kurang. Nu bunga mana bisa ganggu tanaman itu kan? Maduri teuing. Urusan di urang. Nu puguh mah, maneh geus ngaganggu geuleurna emosiona dina hate urang.
duit deui. Nu dibutuhkeun ku urang ayeuna ngukur kabebasan. Kabebasan bikin mengekspresikan segala emosi. Emosi nu aya dina diri, emosi nu salila ieu teu bisa kadal lantaran aturan nu ieu jeung Paduli deui. Mama batur geus ka anu paduli. Urang oge bisa paduli deui. Bulan pias moncorong setengah hate ngalayak lalaunan ka embun-embun jemplit bentang lompatan nilai suka kamu nalika tika anggangan ketingali siluet pamer teu anjeun rambut panjang ombak-ombakan nyawurkeun ka panasaran lir nu ngabupayan bari ngahalos-halos tulungan kuring salametkeun kuring dina tungtung balati cinta nu ngabomongan nancep lebah jantung tulung kuringan tayep nyamperkeun bari mama hate utilu ku panasaran salengkah dua lengkah tilu lengkah beki eces pamer teu widadari minum alun beki jentre keclak kacepaman lir kunang-kunang caang akran mawari tulungan kuring keur katalangsan kasiksa kurasa rumasa salah cicing di ieu tempat anu mongkrek nu ngarobah ketenjuan salah jadi bener lain jadinya ulah jadi menang tulung hawana harewas anjeun ngamarasat nembrag kana jajan ia awak kabangkieu uduk-uduk leles tak aya daya kaborogot berasa henger kuring nutupan celik sangkan sora anjeun tekadenge tapi rarai anjeun beki atra katingali kuring bereupkeun panon tapi sora anjeun beki kadenge beki ditutup ieu celik beki jentre sora anjeun beki diperaketkeun ieu panon rarai anjeun beki eces kadenge beki rekep beki eces beki jentre diperaket beki pagun beki kadenge beki karasa beki katempo antukna kelingaran tanpa dasa beak tanaga hilang tangan pamawasa teu bisa kumaha nya seni anjeun di keraterbu simpena panghareupan lain saja kata salah sahiji dialog dina naskah langsung karangan Kang Ai Desa Singka nuker digarap ku ekskul teater di sakola Oh, alus atuh.
Kang. Jangan kemana? Ya itu. Tadi izinan ke sekolah. Wajar teh cenah ngaganggu sama pelajaran. Padahal mah dina teater urang geus loba diajar. Loba ilmu untuk diajarkeun dina pelajaran sejen. Namun baik. Nya loba diajar jujur, olah kasabaran, olah emosi, olah rasa. Hate urang bisa leuwih peka kana naon kajadian di sabeudeureun urang. Jeung sajabana. Malah leuwih jauh. Urang bisa berekspresi, ngembangkeun potensi diri jeung prestasi. Cinta nama teater atau seni bisa ngabentuk kecerdasan karakter manusia. Sagedegeun agama. Aduh, kunaon atuh teh? Cep. Kumaha ieu teh? Mun geus atuh mun geus urang ceurik. Bisi aya nu ningali kayak salah sangka deui. Pajar maneh di kumaha ku urang. Mun geus atuh mun geus repeh. Selamat menikmati. Ahmad, maneh saha? Dina. Oh, Dina. Kunaon atuh bercerik ku kuku? Sama. Saya keringin. Sok kumaha? Bapak mesti mau. Ada bisa dulu nggak? Sok. Caritakeun heula. Kumaha arek nulungan upama maneh teh carita? Berat oge jadi persoalan dapat kemana teh. Mana bisa dulu nggak? Duka atuh. Bingung. Ayeuna leuwih hade maneh balik heula. Tiiskeun heula pikiran. Ulah waka nyen kacindakan kabur teh imah. Sabar heula. Sugan si Jaili loba pamikiran anak daek tanggung jawab. Sugan tali mah maneh masa emosi jane. Cepat rasa mau. Nah, hak loga pikiran itu. Sahanya mau aneh balik pikir. Sok tah tulis dirinya. Ngaran, alamat, jeung nomor teleponna. Mudah-mudahan kurang bisa nepungan manehna. Tapi Geus. Ulah mah mikir mudah teu. Sok tulis. Urang usahakeun. Urang parekahan. Urang bareng-bareng ngadoa. Ayeuna ayeuna kurang balik kurang diantar dan maneh ka imah jeung omat maneh ulah yang kasalahan deui ku jalan aborsi atau main maneh atau kabur di imah maneh kudu yakin satu kali ieu persoalan pasti bakal aya di mana
Di mana kene? Oh, geus deukeut atuh. Iya. Bener seno bensin. Sok budutkeun atuh. Bisi penting mah teh. Amannya. Asa wau. Sahanya Allah, bisa tergolong-golong teuing mah teh. Kira aku geus bohong. jadi Aman, cari aman. Begitu kagak wae. Mana? Dari mana teh sekolah di Malaysia? Nah, kayaknya keur berele. Aduh. Begitu kagak wae mana euy? Iji atuh nya teh. Jika KPK terinterogasi koruptor bae atuh. Sorry bro, bakat yang sono euy. Geus genep bulan orang pindah ka 501. Kebarkah gitu. Jeung deui si Mamah teuing wae. Tak aya batur. Apal sorangan beureum. Si bapak mah jarang aya di rumah. Titit isuk balik subuh. Isuk geus ini deui. Tak aya waktu terusan si Mamah. Deuh, atuh. Kurang di 702 pagi. Heeh, Kang. Mana ge? Mening di mana pula warga. Asal kebenaran orang bisa panggil dia. Tos di mana atau mereka mana ya teh? Bubuh dan nungguan jalma. Janjian mereka di dieu. Geus meh 2 jam kerja bae. Asal kebenaran deui wae. Urang lagi 2 jam mereka panggil dia. Salah deui kitu. Kamu suara wae. Eta mah urang. Maksudna Mana eueuh jeung awewe ngaran Lina? Lina. Lina Margareta, budak SMA British. Lina Margareta. Sahanya. Tong api-api bodoh. Bau teu? Gelang. Ayo naon itu? Jumbo polotor deui. Jawab. Bau teu? Nah, wae. Wow itu. Ditanya ala ditanya. Bau teu? Wow. Tapi Kabogoh maneh nih? baheula aya mah putus. Ada siap. Ari maneh? Wow, itu kasih Lina. Bismillah. Saminggu. Dari tanah wae kemarin. Kabeh dicaritakeun. Ka asup bejaga kalakuan maneh. Lu teu daya tanggung jawab. Sanggeus silina kakandungan. Urang jadi tengah, di kamana arah carita maneh? Di denge-denge teh. Sapales gitu suara teh. Montong sok mungkin sia. Montong sok pura-pura bodoh. Biasa urang tuh. Kudu bari ngomolotot gitu. Jangan lagi budak ora, budak tahu. Bila kadang sampai tua, ini jadi ribut. Begitu mah geus biasa zaman kiwari mah. Eta mah silina we, hati-hati. Tetapi Gaul. Biasa. Lu itu disebut biasa. Parah. Nah, hari mana saya belajar agama? Hah? santai bro, itu memang dunia kita, dunianya anak muda. Sing beta, euy, urang teh hidup di zaman modern, high tech, lain zaman di foto film. Nah, hari ini disebut modern, kemarin kumaha gitu.
lagi modern. Iya ya. Ari pemuda jadul mah gaul. Kumaha karep we. Sama senang. Tapi mana tetap bertanggung jawab. Karunya Selina jeung keluargana bakal nanggung mimira. Sampai bakal di mana hari itu nama? Diri. Aku udah bohong. Kita dengan tanggung jawab. Kan di hari tahu ini si beres solusi. Gugurkan. Diri. Dasar kadang. Mana ada laki lain sih? Terbanci. Nah, tetap datang ke rumah aku. Kurang mungkin siapa? Sama nak pisan. Bisa membarang makan ini bertanggung jawab. Tanggung jawab anak awak. Masih ada mungkin siapa? Baca kemana? Ya SMS ini nak. Mas punya bos. Tahu dia tak kemana kasih ini nak? Hah? Oh, pengen nate. Nah, santai bro. Masih ada bisa ngomong santai sih ya? Santai nih, kenal. Nah, pengen kejadian kasih ini aja. Kayak urusan. Yang tanggung jawab ini, sama buri. Terus putus gimana nak? Ate? No, putus. Putus. Sebenarnya sebelum putus, Hari gitu. si Lina tetap kandungan. Nah, udah nungguin. Cukup. Lina. Tapi kurang terima. Pemamannya yang mencabarkan sorangan. Si Jamili kudu ngarasakeun. Ulah mane sorangan. Bayar. Main ada dek tanggung jawab oke. Kurang ya. Hiji bangsa. Mereka pasti bakal tanggung segala akibatnya. Nah maksudnya? Nah maksudnya kayak gitu? Yo. Yo, ini tuh sehari. Tapi kayak awal oke. Dewek korek ngaku ya tangan dewek. Pun. Mau tau kasar ke awewe sia. Cik. Jadi sama nih. Jadi. Bapak mana yang mau pasangan manuli ya? Saya tidak ada dia. Tuh udah kita dewek, semua warga dewek pira. Jangan ikut. Di rumahnya bakal lebih gurih kota daerah. Ngancet sia. Diri. Mulai ini sia. Dan baik. Kalau di muda. Tapi Lin, Dan baik. Ini contoh oke. Kalau ada sebenarnya pelajaran berharga gitu. Pelajaran
baik-baik. Jika ada bapak isi bapak, please mau menangnya mohon. Mohon Pak, mohon mangga. Laras paling kombensi. Tina, geus siap upama kolot Tina apa sakabehna. Siap, aku udah siap. Sana jadi budi-budi oke. Pasti bakal banyak mohon. Ya syukur atuh hari kitu mah. Ngan Omar naon wae nu bakal kajadian. Maneh kudu narima jeung asa tinimbangan. Ulah nyen kaputusan salah. Nu ngabalungakeun kasalahan nu leuwih gede. Udah tinggal di oke. Ina, ulah tuh, urang di keluarga terus ayah jigirin maneh. Naon bae bakal kejadian. Tidak. Bebe, Ahmad. Tulus bisa menarik kamu berbeda ke kita. Mudah-mudahan persoalan di dalam pikiran dapat kepada mereka. Cuma orang kumpul pada satu saja. Kalau saya bakal hanya kehadiran. Kurang berhati-hati. Kurang berhati-hati banget. Sangat terkadungku. Kurang sabar kakak susah. Dasar bangkawara. Harga cukup bisa kolot. Sabar nak, sabar. Ulah kami junaksu. Ulah mau tidak orang pikiran. Istighfar. Geus teu bisa disabaran deui ieu mah gini. Nah, urang-urang saja ieu. Sagala kabutuhan himpunan. Hanya perhatian. Naon deui nu murah. Mohon Kang, sudah tenang. Tapi alat tidak bisa. Sabar. Ibaratnya berbudak pada hubungan. Ini kurang introspeksi di luar serangan. Nah, pulang kali ini dengan diri sudah dipanggil. Sababaraha kali si bangkawana kita salah. Urang di malu. Kasalahan ieu, kasalahan paling panas. Geus teu bisa dikalupin. Rek disimpen di mana bukan apa? Umat kampung tetangga, keluarga. Wira dulu, wira. Sobe, jeje. Maneh geus gagal.